Wa furuduhu arba'atun. Wa furuduhu sareng ari pirang-pirang farduna itu tayamum. Arba'atun eta opat. Al-awwalu tegasna ari anu kahiji aniyatu eta niat makrunatan bari anu dibarengan binakli turabi ku mindahkeunana taneuh wa bi awwali juzin ajeng kana mimitina juz yamsahu anu ngusap si jalma kana itu juz minal wajhi buktina tina wajah ayanwi sarangan niatan saha al mutayammim jalma anu tayammum istibahatus sholati kana ngameunangkeunana salat masalan saumpamana asani ari anu kadua mashul wajhi eta ngusap wajah tulan dina panjangna wa'aradhan ajeng dina lebarna hatal mukbili sehingga harapna min anfihi tina irungna itu si jalma wa syafataihi jeung dua bibirna si jalma asali suari anu katiluna mashul yadaini eta ngusap dua panangan ma'al mirfaqaini sarta sikuna dua nana wala takfi jeung teu cukup naon darbatun hiji tepukan wahidatun anu sahiji lil wajhi pikeun wajah wal yadaini jeung dua tangan dua lengan wala budda balik tamesti ikulin eta tetepikeun saban-saban sahiji minhuma tina itu wajhu sareng yadain min darbatin tina tepukan mustaqillatin anu nyorangan arabi'u ari anu kaopat atartibu eta tartib ya yuqaddima koyana heulakeun itu si jalma masal wajhi kana ngusap wajah alamasil yadaini manderikeun kana ngusap dua tangan alamasil yadaini manderikeun kana ngusap dua tangan atau dua lengan. Nah, baca bara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu arba'atun. Di pirang-pirang farduna tayamum eta opat. Tinggal layeuna ngajelaskeun fardu tayamum. Namun kamarima sabab-sabab tayamum ayeuna mah fardu tayamum.
Ingat kana fardu. Fardu itu mesti kalaksanakeun ya. Ngaran fardu mesti dilaksanakeun. Jadi lamun teu kalaksanakeun berarti moal naon? Moal jadi tayamumna. Al-awwal aniyatu makrunatan binaqdi tarabi. Nu kahiji fardu tayamum anu kahiji nyaeta niat bari dibarengan ku mindahkeun taneuh. Hiji niat. Ingat tina ibadah moal lepas tina niat. Moal aya ibadah anu eueuh naonan, eueuh niatan. Kabeh ibadah mah ngabutuhkeun kana niat. Salat butuhkeun kana niat sabab ibadah. Wudu butuh kana niat. Puasa butuh kana niat. Zakat butuh kana niat. Ngahaji kudu kana niat. Umrah butuh kana niat. Kabeh ibadah itu butuh kana niat. Eueuh niatan nya moal jadi. Tayamum bage ieu ngabutuhkeun kana niat, maka kudu aya niat. Di mana niatna? Cek di dieu niatna barang ajeng mindahkeun taneuh. Nah, jadi mindahkeun taneuh teh ya kan taneuh. Ya, jadi dipindahkeun kana beungeut maksudna naklu torobeta. Kan taneuhnya. Terus kurang ieu tangan teh didarbu dikadiekeun, ditekankeun kana taneuh. Ngaditekeunkeun kana taneuh, maka ieu ngaranna naklu. Nah, dipindahkeun kana naon? Beungeut. Nah, ieu ngaranna naklu. Pindahkeun kana beungeut, geus tepi kana tarang atawa jus beungeut di dieu nganiatan tayamum. Nah, bae tu istibahatas salati. Niatna eta ngeumeunangkeun kana salat. Usap telur keun ka handap rek sabelah-sabelah. Nah, 1 2 hek bisa sabelah-sabelah. Rek langsung ieu mah kitu duanana. Bisa. Nu penting walatra kabehanana ieu beungeut kumaha kausap. Nah, hiji eta farduna kudu make naon tah? Kudu make niat ya. Niatna nyaeta kudu bareng ajeng mindahkeun taneuh ajeng ketika ngusap kana justina aja. Bari nganiatan istibahatas salati kana ngamanangkeun salat lain ngilangkeun kana hadas. Da tayamum mah teu bisa ngilangkeun kana hadas. Ngan pedah bisa ngameunangkeun kana salat. Matak tayamum mah bisa keur ayeuna eueuh cai rek wudu bisa. Bisa keur ayeuna rek adus eueuh cai bisa. Jadi rek adus urang eueuh cai tayamum salat bisa. Tapi artina lain gaganti tina adusna ku taneuh lain. Anger we anggota tayamum mah sabaraha hiji? 2 beungeut jeung 2 tangan. Ieu mah adus gaganti tina adus mani make taneuh tayamum. Lain kitu. Anger we anggota tayamum mah sabaraha hiji? 2 beungeut jeung 2 tangan. Geus kitu nya salat we walaupun can naon can adus gitu. Nya eta mah gaganti tina naon? Gaganti tina adus. Anggar aya kewajiban adus? Anggar. Da hadas badagna mah can naon? Can leungit gitu. Pan tujuanna adus teh keur nyalakeun hadas badag ban nya. Sementara tayamum teu bisa nyalakeun kana hadas badag ngan sebatas ngameunangkeun kana salat. Anggar wajib adusna? Anggar wajib adus mah. Tetep naon? Tetep aya kudu adus. Nah, saya kahijina. Nomor kaduana asani masul wajhi tulan wa aradon hatal mukbili min anfihi wa syafataihi. Nomor kaduana ngusap wajah tulan panjangna berarti ti luhur ti mimiti tempat jadi buk nepikeun ka gado. Ieu ngaranna tulan. Nah, tul lain til, tulan panjangna. Wa aradon lebar. Jadi timiti ceuli kanan nepikeun ka ceuli kiri. Ieu lebarna sakieu.
nepikeun ka mana hareupna akur. Dua irungna, dua bibirna, ieu kudu kausap kabehanana. Kabeh perkara anu aya dina wajah erek daging jadi, erek aya buluan, maka ieu kudu kausap kabehanana. Ieu kudu kausap kabehanana. Maksudnya dah dua ya. Ini nomor kaduana kudu kausap kabehanana beungeutna panjang lebar jeung anu aya dihareupeun beungeut. Asalisu nomor kateluna masul yadaini ma'al mirfaqaini wala takfi darbatun wahidatun lil waji bal budda li kulli minhuma min darbatin mustaqillatin. Nomor kateluna ngusap dua tangan geus. Tadi kan ngusap beungeutnya tah ayeuna ngusap dua tangan, dua leungeun. Jadi sanggeus tadi dia diusap beungeut, dikepurukeun. Tak supaya hilang taneuh anu mustamal. Jadi anu napal di dieu aya keneh kebulan, tah ieu ngaranna taneuna kebulan anu mustamal, dikepurukeun. Supaya naon hilang, tapi dikepurukeunana ulah kana taneuh anu aya di dieu. Nah, mesti ngajadikeun mustama deui. Jadi pisahkeun, dibuang. Dah, udah bersih kakara didendetkeun deui nya. Eukeur ieu dua tangan, kedua lengannya didendetkeun deui udah kitu kakara ieu dipake ngusap tangan anu kanan, anu telapak anu tangan dipake ngusap anu kiri. Ya. Ariekeun tak tarik geus tepikeun kana siku diputer tak jadi ieu kausap kabehanana ieu kausap ku ieu tadi terus ka dieu diputerkeun ka dieu kabeh kausap tinggal nu ieu can dipake nya tadi kan ieu dipake ku nu ieu itu pan. Nah, tinggal ieu can dipake. Tah ieu dipakena keur tangan kiri. Ya. Nah, usapkeun ka dieu. Tarik. Udah kitu putar. Tarik deui balikeun. Nepikeun kana ieu suku. Suku tangan. Ibu jari nya, ibu jari. Nah, tak. Dah, beres gitu. Geus kitu ngusap sirah teu kudu. Ngusap suku teu kudu. Anggota tayamum mah 2. Beungeut jeung 2 tangan. Geus kitu nya geus naon? Salat. Geus kitu mah. Ngan ingat tayamum itu ngan dipake keur 1 kali fardu. Teu bisa dipake 2 kali fardu. Jeung tayamum kudu abus waktu. Temenang keluar waktu, temenang tayamum memehadan tayamum terjadi. Tayamum itu aturanana kudu sabada habis waktu. Beda jeung naon? Wudu bannya, wudu mah bebas, ada ketika meme habis waktu salat bisa, rek sabada habis waktu salat oge kumaha? Bisa. Tayamum mah udah boleh, kudu sabada habis waktu. Wala takfi darbatun wahidatun lil wajhi wal yadaini temenang ayeuna teu cukup. Teu cukup 1 tekenan itu dipake keur wajah jeung tangan. Teu cukup. Jadi kieu. 1 kali tekenan kana taneuh 1 kali dipake keur wajhu jeung yadain. Usapkeun kana 2 tangan, diusapkeun kana 2 kana beungeut. Geus kitu langsung diusapkeun kana 2 tangan. Tah nu kitu ngaranna 1 kali darbu. Itu hukumna teu meunang. Lamun sakali darbu kudu 2 kali berarti sabab 2 anggota. Lamun sakali dipake pikeun 2 anggota maka henteu terjadi berarti tayamum. Arabiu Ari nomor kaopatna tartibu eta tartib
biaya qadima ku yen ngaheulakeun si jalma masal waji kana ngusap wajah ala masil yadaini mandarikeun kana ngusap dua tangan di mana-mana aya ala sabada qaddama yuqaddimu maka ala didinya bimakna mandarikeun ya biasana sabada qaddama yuqaddimu arek fi'il madina arek fi'il mudharena kahareupna sok aya naon ala di mana-mana aya anu diheulakeun pasti aya anu naon pan pandarikeun itu naon pasti mata ketika aya qaddama yuqaddimu kahareupna pasti sok aya lapan naon ala nabi mana ta'akhur ala nabi mana mandarikeun mata ala masil yada ini mandarikeun ngusap tuh ala didinya bimana mandarikeun itu kabianana kitu ya kabianana teh ketika aya qaddama yuqaddimu pasti kahareupna sok aya naon ala maknana mandarikeun geus balikan deui ka dieu jadi nomor kaopat kudu naon tartib teh pan anggotana ngan duanya wajah jeung dua tangan anu kahiji wajah dua tangan anu kadua dua tangan maka kudu tartib usap heula naonna wajah geus wajah kakarang ngusap dua tangan henteu meunang dibalikeun ya teu meunang dibalikeun teh ngusap dua tangan heula kakarang ngusap dua kakarang ngusap wajahna sabari hiji lain dua gitu kecuali lamun beungeutna sabaraha hiji dua eta mah kudu diusap dua nana pan sok ayanya jalma anu naon mah istimewa mah batur mah hiji serata ieu mah sabaraha hiji dua pan aya nah eta mah kudu diusap naonna duana we naon usap lamun punya beungeut sabaraha hiji dua jak kita abi mah beungeutna dua di depan dan di belakang. Nah, di hareup beungeut tukang naon deui? Beungeut. Nah, duanana berarti wajib dikumaha? Diusap duanana. Kan pada beungeut anu hareup jeung beungeut anu tukang henteu aya katartiban antara dua beungeut. Hanya seperti kedua tangan, teu aya katar tiban bebas ada anu kiri heula ada anu kanan heula bebas ngan peda alus ngaheulakeun anu kanan beungeut ge kitu lamun ayeuna wajahna aya dua di depan dan di belakang maka duanana wajib dimashu diusap kan peda meureunana teu wajib tartib ya wajib tertib teh berarti bebas rek nu hareup heula rek anu tukang heula ge teu naon ngan nu alus anu hareup heula alus hareup heula geus hareup anu naon anu tukang terus ieu mah sirahna dua beungeutna dua lamun bieu mah beungeutna sabariji dua sirah hiji bieu mah ayeuna mah sirahna dua tah akur sirahna oge lamun sirahna dua berarti engke anu sunat ngaheulakeun beungeut anu kanan. Mandarikeun beungeut anu sebelah mana? Anu kiri. Ya. Ngasalah intina kitunya jadi nomor kaopat kudu tartib heulakeun ngusap wajah mandarikeun ngusap dua tangan. Wa yubdiluhu ma yubdilu al wudu'a. Masalah sakitu. Wallahu a'lam.